Impalaihum gambreng, Lili pamakai baju rombeng, balik ke pasar gumbrang gambreng. Hitungan guys, 10, 4, 5, 7, 10. Haro, kumayang nakin kakana si Siti. Ku aing be sorangan ku di ku terba. Aing kudu nyar babaturan nih saparong. Kita ngebantai yang pernah kakana si Siti. Tapi sahanya. Oh, opo aing horeng ayah si jendol aing maintain kamera si jendol bae yang ngebantuan aing nyangkeun kakana si Siti. Heeh. Telepon bae ku aing kuari. Halo. Halo, Di mana dia? kan Bir? Lain aing nak minta bantuan ka dia dol. Daek tuh ngebantuan aing. Wayahna dia daek bantuan aing. Urang neangkeun ka kana si Siti. Ya si Siti kuari di kota henteu bisa balik. Ku si lockdown. Oh, gerak ka dieu bae Di mana dia kuari jeung anak-anak? di nu tungtung jambatan ya, ka dieu. Oh. Geus nya. Ngeganggu aing bae resep ieu ucingan bangsat doang. Demi dia aing kikian Siti, dia ngarikukeun aing para kita. Kamana yang presi jendol, cina nungguan di tungtung jambatan. Disusul kuing, iya, kamana iya? Dol, di mana dia? Dol, Naon? dia kuing di siaran. Ayenan ieu. Cek aing teh tadi ditelepon seret teu kadang Oh, dia. kan ieu lah ngana ieu. Panas soalna ieu. Dia boga urusanan gitu. Pokok si Siti di ke Jakarta kan ku kakana terus terus laju iya cenah ku lockdown cenah di paling ku lockdown. Aing keterima si Siti ku lockdown. Ya tama aing bogoh ka si Siti. Hai urang tangkeun kakana. Ayo ngumpulkeun budak heula. Hei, ka dieu bage, ka dieu geran, ka dieu boga omongan. Hei Bir, yuk. Dari lempang aing kana motor.
kedak tunggu apa ti aing ngabeng dari aja amakan dia. Dia mau buat potong dah. Ayo lompat. Ayo. Aduh, stok rasa dia orang di kotanya mas 7.7 peting hari etam eueuh ayam mah sikak kitu eta sia hese diatur nanti coba amun bisa diatur ku aing sugih meureun ieu ku ari aing. Oh, itu dah tuh kakak ada di Siti si Kemed. Laju si Siti kok di ke Jakarta tuh laju terbalik di paling si lockdown. Dak, aya naon nih aya naon haliwa amat. Oh iya, nyen kakanan tuh boga ahlak teh. Aya naon ieu rosa amat kaing. Si Siti kok di kota benang ku si lockdown. Atuh rosa amat, tuh bisa piraku nanya kain sok kontekan bayo. Kumaha itu nyen teu bisa balikin barang ku lockdown. Kieu bae mamun si Siti teu bisa balik bae dia genteng ku yang ginjalnya di ala ku yang saduana. Aduh, aya naon kitu ieu si Siti rosa amat ka ieu si Kabiri. Tapi aing mah tong ngeunah ieu si Kabiri di kikieu. Dipaehan ku aing eta. Pan ieu teh kotok. Paparan sa anu eleh urang traktir. Siap. Siap. Ayo. Lumahanap na itu. Kena. Kaman ieu sinyal tegas eueuh hiji acan ku kesrek doang dibutuhkeun ku aing telepon. Oh iya aya ya. Telepon ku aing. Telepon. Halo. Halo. Rek, Di mana dicari? di dia aing kumpul jeung babaturan. Gerak ka dieu bantuan aing ya, keur parusing aing dihina ku si Kabiri. Tungguan ku aing di mah aing. Bawa geng dia kabeh ka dieu. Oke, aing kadinya. Siap. Enan. Tanya aing aya masalah. Dia entahkeun bae. Kemana? Tanya, aing aya masalah naon ieu si Kemet. Kalian ada aing supaya balik heula ada. Balik. Berangkat. Siap, woi! Ayo, orang! Kadi ya! Kadi ke?
Iya aing mah, rek. Lah aing metan seubeuh tadi paparaan. Atuh si iya si kabiri ngalu lunjak ka aing sarina. Ada deh. Oh guys aing mah. Tunggu naik kasih kabiri. Urang mending teangkeun si kabiri. Alen ayo. Sarina aing mah dilunjak we ku si kabiri. Aya masalah naon, Met? Atuh si Siti cenah duduk di paling ku si lockdown. Geus tongeunna aing mah ngomong tadi aing ditunjuk-tunjuk. Oke, salah lockdown. Oh nyaho, hayu beh. Teangkeun urang. Aing ada sinyal apa sih? Teh. Nama Kabiri. Oh, Kabiri, kabungan Teh Siti. Kemarin, pugut tadi saya telepon. Aya naon? Pugut tadi si Kabiri ada yang mat di Gadabah. Hah? Gak ada bah, di mana? Jadi itu mun teu salah mah. Oh, ayo. Ayo orang sekalian dia ucingan. Mimblong, ada ayo. Ayo. Humpim pah cek yang menu adil. Ayo. Humpim. Hum gambreng. Si pakai baju rombeng. Balik di pasar gumbrang gambreng. Pada mau urang payan si itu tuh. Hayu naon? Ayo. Kan dia cari. Itu tuh. Aina dia kekorokan be. Atuh dia tadi kain rosa amat dia ngomong. Dia ulangan lewatan ketengin. Aina dia. Atau aing tenggeun tadi kan ngomong dia aing mesti gitu. Cari. Awas dia baca saya urusan lain. Udah gitu bener. Mana sih di mana? Gara-gara dia gara Kayaknya kita rasa amat. Atuh si itu tuh si Kabiri gara-gara nama. Dia nu gara-gara kakak nu teu boga polo dia. Si Siti kan itu bener ku lockdown. Heh, dari kan lockdown mah penyakit. Penyakit.